Semenjak tos diundang MK, setiap hari ningalian dashboard. Keheula tapi na ieu cari tanah sabari beberes rumahnya. Beres ayeuna mah rada siangan teman-teman, soalnya sengaja ada teka mana-mana ieu. Sancan diundang MK mangantosan, we irahannya ieu iroh teh bakal diundang MK. Alhamdulillah ari tos diundang MK mah setiap dinten, setiap waktu bahkan ningalian dashboard. Berharap setiap postingan teh bisa katempelan dodolnya teman-teman. Mudah-mudahan we kajeun teuing saalit-saalit ge ari dikumpulkeun mangke ge bakal berkembangnya teman-teman, bahkan bisa dicandak tina penghasilan anak. Ari santos terjun ke dunia perkontenan mah pokona mah ngonten teh asa wajib gitu, setiap dinten teh kudu aya nu bisa diupload. Tapi na inget ulah dijadikan konten sebagai bebannya, cenah urang mah tos terjun ke dunia perkontenan setiap dinten kudu ngonten jadina teu bisa ka mana-mana, ulah kitu oge nya. Biasa we dahuna ulin mah ulin, dahuna sare mah sare, dahuna ibadah mah ibadah, dahuna jajan mah jajan kitu. Tanti-henti iro teh bersyukur pisan ngagaduhan teman-teman online anu selalu mensupport iro karena dunia perkontenan. Doakeun ya teman-teman, mugia iro bisa berpenghasilan tina aplikasi nu mana wae nya, amin. Jadi lamun teman-teman sering ningalian video iro lewat deui karena beranda teman-teman eta teh iro nuju berjuangnya teman-teman. Mudah-mudahan iro tiasa berpenghasilannya teman-teman, tong hilap di like sareng di komen. Alhamdulillah na oge teman-teman, tina keluarga iro sadayana oge ngadukung iro ngonten teman-teman. Jadi pokoknya iro mah ngonten teh teu aya kapaksaan, belajarna oge otodidak, ima nyalira sabisana we ngedit-ngedit ge. Sebab zaman ayeuna mah tos canggihnya teman-teman, tong dijadikeun pusing lamun urang teu tiasa ngedit, tinggal ningali tina aplikasi hitam, ningali tina aplikasi merah. Seueur kacida teman-teman ilmu-ilmu anu ku urang bisa dicandak tina dunia media sosial teh. Jadi pikeun teman-teman anu tos terjun ka dunia perkontenan tapi na ditunda ayeuna teh sebab teu acan katingali penghasilanana, teruskeun nya teman-teman nya soalna iro mah hayang urang sadayana tiasa sukses dina dunia perkontenan ataupun dina media sosialnya.